Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Hampir aku Mang Mandor. Itu mah abdi mah bujang peti keur goreng patu teh. Nya kampung nya cacah. Ari nyempat. Ya, ari bogoh mah teu kapianggehan. Geus mere naon deui aden teh? Aduh ka atuh eta be roti. Bohong. Sumohon. Hah, pek bae sukan mah teu digawe oge. Geus ada haratu rotina. Mitra, si Bibi bujang petik nu deket ka Nyempat ngomong. Ngasana tuh Bibi nyai, asa naon ari roti di selean teh. Tiluan ka bagean sacibit sewang. Ari boga kabogoh anak menak mah euy cenah urang oge ngasa anu ngeunah kitu. Ceuk nu saurang. Nah, ada roti basa kuring meuli di pasar mah teu ngeunah kieu nya. Eta oge roti sarua. Roti ngan eta mah geus gaaleun. Roti geus sababaraha poe deuleu. Kapan ari roti nu ditaruang ku juragan kawasa mah. Juragan-juragan anu mah saban poe dikirim ti dayeuh eta teh. Enya tuh, cikunggal poe atuh Nyempat dikirim ku Cep Tatangnya. Eta teh putra juragan Hup Mandur Raden Harja. Enya, mending jadi awewe geulis teh atuh. Roti dimantegan oge teu burung datang sorangan. Ah, cenah mitra ngeunahnya euy. Ari katongan menak mah ceuk nausuk saurang deui. Nu dibere ngasaan bari ngalamotan Ramona nu ketempelan selena. Atuh dangarana oge menak di memenan di enak-enak. Cek Mandor. Mitra kaum dangu. Nyempat ngadengekeun bari elengeh imut sorangan. Bunga loba nu muji. Tah dugi kadinya nya Mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna Mitra? Mangga Mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Isukna Nyempat enyah henteu metik enteh ka kabon. Da geus diidinan teh. Atuh pukul 7 teh geus ngageulis. Nunggu Cep Tatang di imahna. Heuleut sajam ti harita Cep Tatang pukul 8 datang. Barang jol ka imah Nyempat. Di hareupeun aya awewe nu manehna kakarak wawu. Punten. Demi Nyempat aya. Mangga Cep aya. Tembalna bari ngagaroan ka Nyempat. Empat. Kurunyung Nyempat keluar. Bari umat imut. Ti ditu namah nyalikeun. Da terus balik deui ka jero imah. Bari terus ngampar sama. Mangga calik Cep. Tegungsi ngadua kali ian Cep Tatang terus asup ka jero imah. Sadatang-datang manehna ngaharewos ka Nyempat. Hari itu saha? Emak. Emak Nyempat. Sumohon. Geuning kakarak papanggih.
Pun biang mah dari damelna di pabrik. Tukang enteh. Ayeuna nuju perer ada udur eta teh. Cep Tatang ngalongok keluar pok ngomong. Teh damang naon mah teh? Pugur arieu cep rada rieu ieu teh. Di abdi aya landong aspirin Bayer. Kersa ngaleut landong. Mangga atuh nuhun. Engke urang bantuan heula. Cep Tatang bari terus gura-giru indit. Dina hatena mah hanjakal make aya indungna. Atuh moal sememena ngobrol jeung Nyi Empat teh. Mitra sanggeus datang deui mikeun aspirin Bayer. Manehna telila aya di imah Nyi Empat teh. Aduh aing mah da eta tuh ku aya indungna gagal cek harewos hatena. Pipi cinta bisa runtut raung upami kedah paturai langkung sae ikhlas nemahan Singkat cerita, isukna deui mah kabeneran nyampak di imah teh ngan Nyi Empat wungkul. Keur minangka mayar kana kahanjakalan kamari, beres Nyi Empat ngamparkeun samak ujug-ujug goleah bae. Si Cecep teh ngedeng nangkuban. Leungeuna gugupai ka Nyi Empat supaya Nyi Empat diukna sing deukeut. Nyi Empat asrod-asrodan ngadeuketan. Ana geus deukeut buru-buru Cep Tatang ngedeng dina lahunanana. Isina tuh tong kieu. Moal. Da teh sasaha. Kang Tatang teh page torek balik ka dayeuh. Kumaha? Kang Tatang teh page torek balik ka dayeuh. Oh terus kumaha? Memeh balik hayang dipangharingkeun heula. Naon teh geuning nu guguritanana kukupu 3 kulawu. Tong kieu atuh isina. Isin bila anu ningali. Isin kusaha? Da teh jelema deui, lian ti urang duaan. Hariring ieu mah hariring. Cenah bari ngarengkol. Sirah dina lahunan Nyi Mojang. Nyangigir nenjo kaluhur kana beungeut Nyi Empat. Bari nya kelantur na bisi ngejat. Pek atuh Pat. Celik Kang Tatang teh geus dibuka yeuh. Nah make siang-siang atuh. Siang-siang atuh ari ti peuting mah moal bisa bari ngadengkeunana oge. Aya kolot pana peuting mah. Mambang sepi. Tong kieu atuh getek tenang atuh. Ku kacapi we atuh nya. Kumaha? Ku kacapi. Ari ku kacapi mah atuh Kang Tatang teh ngadengena kalangan ku kacapi. Nyi Empat imut. Pek bari Noel kana ping-ping 4. Atuh haleuang Nyi Empat teh ngahaleuang mitra. Cenah kukupu 3 kulawu. Hari mumu hideung deui. Aduh eta bibir cek Cep Tatang bari ditoel bibirna teh. Haleuang deui nu nembang teh ngahaleuang. Ngan keur tengah-tengah pisan aya nu kaketrok di luar. Itu tuh aya tamu. Sa Cep Tatang bari ngunyang hudang bangun keheul. Barang berai dibuka gebeg meh ngegebeg. Kusabab aya indungna datang. Indung Cep Tatang.
Mami, bade naon mami ka dieu? Keur naon Cecep di dieu? Diajar tembang, diajar naon? Diajar tembang naon mami make ka dieu sagala? Hi. Hari mami mah kalengitan Cecep. Nah, aya jalan-jalan ka Malinan teuing. Hayu urang uih. Mangga bae mami abdi mah keur diajar tembang. Uih heula. Diajar tembang mangke ti peuting. 4 sina tembang di imah urang. Di dieu mah kunaon kitu? Kalotor. Gara uih. Gara engke uih teh mawa tuma eta teh atawa tumila ka bumi urang. Geuleuh. Keun cenah di imah urang wae ka nembang nepi ka isuk-isugan. Bari sakalian salamatan kapan Cecep teh uih pageto ka dayeuh. Cek si mami. Ngomongna beuki leuleuy ngaleuleyan. Lantaran katenjo anakna jiga nu ambek. Hayu urang uih da kasep yuk da bager yuk uih yuk. Mangga bae mami ka ditu. 4. Engke penting di ditu nya tembang. Mitra kaum dangu. Nyi 4 ti tadi ngadeg-deg bae ku bawaning kasieun. Aya pangajak kitu teh ngarasa leler oge teringrang teuing. Tapi ada ngajawab mah henteu ngan terus tungkul. Cep tatang dicekel leungeunna ku si mami di kaleng bangun deudeuh. Hayu nya uih cepnya. Isin atuh. Atuh eleh deet mitra. Cep tatang bari ngalieu ka Nyi 4 terus bae balik bareng jeung mamihna. Benek tepung harita. Mitra kaum dangu. Sajajalan si mamih teureun nyaritakeun kahinaan Nyi 4. Mungguh awewe nu sok ngalaeu tetembangan. Patalaku nu sarupa kitu teh teu beda jeung ronggeng atawa doger. Mun awewe nu sok daek tembang eta teh pidogereun atawa pironggengeun. Mangkaning pagawean ngaronggeng atawa ngadoger teh hiji kalakuan nu panghina-hinana di zaman harita mah. Cecep tos terang doger. Cek mamihna. Eta geuning basa malam bayaran kamari. Di los pasar aya tatabehan cara reog. Ronggeng nu ditabehan ku dog-dog make tarompet eta teh doger. Teu uyahan geura. Ngegelna teh gutak kita gual geol kitu. Ih, geuleuh lah. Geura si 4 oge moal lila jadi doger eta teh. Cep tatang manyun we mitra dikitukeun teh. Teu ngomong sakemek-kemek acan. Keheul ambek teu hayang ngadengikeun carita mamihna. Ya, Cecep mah sakola luhur. Putra papih kakasih juragan kawasa. Turunan menak. Kapan Cecep teh Raden? Nah teling semake ngawuhan si 4. Teh. Bujang petik. Nu moali oge jadi doger. Tatang ngalieu ka mamihna bari pok nyentak. Tos mam atos. Tong saruana bae gandeng. Cenah. Bari ngalesotkeun leungeun nu dicekel ku indungna. Sarta terus lempang gancang ninggalkeun. Amboing tak kitu ari budak teh tah. Di papatan ku kolot teh. Hei. Ceuk indungna bari gegalendengan sorangan. Lempang ngadedod. Nuturkeun anakna. Meni bangkung wae mitra.
Mitra cek pikir indungna. Hanja kalbet anak pirongge ngenyempat teh. Kitu nu kagambar dina wang-wanganana. Komo basa tadi nanjos nyempat keur ngalahun sirah anakna. Bari tembang kukupu tilu kulau. Saretan oge kacipta nyampat teh geulis. Pantes tatang bogoheun oge ngan hanja kalbet anak bujang kontrak tukang metik pironggengeun deui. Hina paur sieun tatang katutuluyan kapincut kumpat. Budak keur meujeuna mangkat beger manggih awewe nu panuju paur kagendam ku sorana ditambah ku rupana. Aing mah kumaha mun tatang terus kapelet cek gerentes satena. Lamunan si mamih kakarak nepi ka lebah dinya kusabab kaburu manten nepi ka imahna. Sadatangna ka imah kasampak cep tatang keur nangkuban jero onggon di kamarna. Kawas budak bolon anu pundung teu diberelang layangan. Waktu dahar pukul 1 diajak dahar ku mamihna bareng jeung papihna. Teu daekeun. Kot ka teu ngajawab acan. Nakunaon tatang tadaikeun dahar gering apa kumaha ceuk papihna. Pugu ge pap. Kumaha gering apa kumaha? Tadi teh kapanggih keur gegelehean bae. Gegelehean. Geladan. Gegelehan teh, gegelehan kumaha ya teh? Gegelehan bae di lahunan si empat. Si empat saha? Si empat budak eta anakna si Kasim. Si Kasim saha? Si Kasim eta nu sapopoe digawekeun di urang. Nah si Kasim teh boga anak awewe gitu. Puguh ge. Ayo, ari budak nama geulis. Katurug-turug sorana hade bisa tembang. Geus gitu. Kumami dicarekan meureun. Anto digalandang atuh dah ngerakeun make bogo ka kuli kontrak. Henteu we doyot make bogo ka kuli kontrak. Jauh-jauh disakolakeun ka dayeuh. Isinkeun. Ari urang lain kuli kontraknya. Har. Kumaha papih teh? Urang mah atupan juraganana. Budakna teh geulis teu? Geulis pangna tatang bogoheun oge. Atukeun bae. Keun bae ari budakna geulis mah. Ih, ari papi. Ngomong teh suka mana karep. Atuh jeung jamakna ari boga lalaki. Ari budak lalaki keur mangkat beger mah ye keun bae antep make diulang sagala. Ih, sieun katutuluyan, dalo. Kumaha engke mun menta dikawin? Piraku pamajikan tatang tukang metikeun teh mah. Ari jadi pamajikan mantong atuh. Kumaha lamun reuneuh? Tah mitra kadenya. Indung tong sagaweah ngucap. Kumargi manggang ningali saliwatan tinu naskah ieu. Kejadian ieu kecapan indung nate. Mitra kaum dangu mangga urang teraskeun intermejo mitra. Keun bae reuneuh mah keun bae.
Teu aneh di kontrak mah aya parawan reuneu atawa boga anak. Tuh si Saima geuning sok ka dieu ngengais budak. Jika si nyoh pan eta budakna teh anak juragan anu borel eta teh. Si Kasih nu anyar ngajuru kamari panu ngareuneuhanana teh anu Hendrik. Sate budakna teh pan geulis. Asana nempo baheula keur basa orokna meuni jiga bule teh, jiga Walanda. Heuh pan eta. Si empat lain. Tah eta si empat oge geura. Ari geulis kitu mah cadu teuing anak si Kasim. Cadu mirip ti mana? Beh. Endungna kuple gitu. Si Kasim kuprut gitu ari anakna meuni main cenges. Cadu teuing anak si Kasim. Keun bae tong digarah geureuh da lalaki. Bisi ngaganggu kana pangajaranana di sakola. Cek si papi ngadenge kitu mamih bengong olahok mencerong ka papi. Ras eling kana dirina sorangan red deui nenjo ka papi. Inget deui ka Cep Tatang. Rupana dadeg pangadegna Cep Tatang teh jiga juragan kawasa. Pagetot Cecep mulangna ka Bandung teh. Kumaha mun engke peuting si empat urang tanggap cenah ngacapi sareng nembang. Tah kitu mah bener. Tuh si Kasim kecuang sauran cenah ka dieu. Mitra kaum dangu sanggeus digeroan Kasim nyamperkeun gek diuk dina ubin sila semureuwas disaur ku juragan pameget teh. Yo Kasim engke sore anak maneh saha teh? Oh pun 4 juragan. Oh sina ka dieu sakalian jeung nu nyulingna nya. Sang kumplitna weh. Urang tanggap di dieu pan Cecep rek uih ka Bandung. Sumohon juragan. Si jago tewak si jago. Bencit tambah kumbe. Tuh nu jalu teh geuning. Urang salametan. Undangan mandor-mandor kadarieu gitu cek dewek kaharti. Kartos juragan, kartos. Oh. Pek pigawe naon heula. Nah mencit embe heula atawa kumaha? Oh, sapi warangan bae abdi mah. Ngumpulkeun suluh heula we. Suluh heula. Deketkeun ka dapur. Kumpul. Nya benar kumpulkeun suluh heula we. Cek mami. Mangga. Kasim indit mereskeun suluh di bawah kapawon. Cep Tatang nu ngadedempes di enggon ngadenge wangkongan bapa jeung indungna nyerengeh bae seuri sorangan ayeuna mah. Atoh asa dipangmenangkeun jeung dipubujuhkeun ku bapana. Komo eta mah barang ngadenge engke peuting nyempat rek sina tembang di mana. Bet asa ngarareunah pisan kana hatena. Mitra manehna hudang nyamperkeun ka bapana nu harita masih keneh diuk nyang hadepan meja makan. Ta geuning Cecep. Geura dahar kadinya. Engke bantuan si Kasih mencit embe. Nya engke peuting urang salametan. Cecep uih ka dayeuh pan kudu salametan heula. Bari urang nanggap tembang anakna si Kasim. Bejana ngonah sorana. Pesta naon teh Cep? Pesta abshead pap. Oh. Juragan kawasa anom-anom urang ondang. 'Urang ondang sina taruang sate ditambul jeung bir.
kabeki eta teh kabekina urang-urang Walanda. Atuh sakalian bae sareng Nyai na. Nya pek. Atuh embena oge kudu tambah deui. Itu bae domba anu nu gede pencit. Kondangan ku mami teleponan. Naon deui nya lalawuhna? Hah? Lalawuhna naon deui? Tong naon deui ieu mah nyate we. Engke dina telepon teh bejakeun urang nyate bade nyalametkeun Cecep gitu. Deh. Keur juragan kawasa. Anu mana boge? Hah? Semohon keur juragan kawasa sareng anu mana boge? Nya gitu. Malah reresepun pisan kana nyate mah eta teh. Geuning bareto oge geuning bareto. Belum sate di dadak. Sambara sate sing loba kecap jeung acar bawang bonteng. Tuangna dina kursinya. Entong dina kursi ngamparal ketip. Geuna sina dadariung. Ngariung balake serakan. Geura ngadenahun pisan. Tuang heula atawa ngadangukeun tembang heula? Atawa tuang bari ngadangukeun tembang? Tuang bari ngadangukeun tembang. Bari raos ngadahar sate. Atuh ceuli sugema ngadengikeun tembang. Lain gitu, Cep. Aduh, gas tuh dipikiran, Cep. Urang kitu soteh. Bah juragan mah teraresepun kana tembang. Keun bae teraresepun oge. Da urang mah resep. Hayo ka ditu mih, geura ka dapur tuh si Kasim. Gasahan mikiran pangajak ati pengkusong nepangan padahal ana dipikir najan sering pulang anti taya bahana di kabung rumaos teu kasaratan anggun panglipur gali nu puguh mah nyiksa badan sorangan najan kudu dibeli ku Mitra kaum dangu. Cep Tatang bari dahar teh nyerengeh bae. Ngarasa sugema asaku dipupujuhkeun kuno jadi bapa. Gedong hup mandor teh gede. Tepas jeung tengah imah geus dikeput kual ketip jeung samak. Pukul 7:30 peuting geus ngumpul ngariung ngajajar. Juragan kawasa anom employ, anom book holder, obsender,
Eta mah ngawungkul misah gundukanana. Ngariung jeung para nyai-nyai nah. Terang para nyai-nyai mitra. Putra-putrana seur di Pelabuhan Ratu tah. Para mandor-mandor juru-juru tulis sagompluk ngajajar di tepas. Di tengah imah sisi bilik, di dinya mah ngariung nyempat tukang kacapi jeung nunyuling. Persis pukul 8 kacapi ditabeuh laguna Papalayon dibarengan ku mabekna ambeubeuleum sate kaanginkeun ti dapur sarta barang ningkat kana waktuna dahar nyempat mimiti nembang. Nah atuh hayang teh nyempat nembang lagu dangdang gula bayu bud jelema-jelema nu rek ngahuapkeun sate ngadak-ngadak eureun panggang sate dicarakelan bade jeung arinyana bengong. Oh paingan si Cecep kabungbu lengan beuh cek juragan Hup Mandor bapana Cep Tatang teh. Alah mane bagus pisan oi. Jang ngukut manuk titiran kitu-kitu bae mah mending oge ngukut nyempatnya. Cek sora saurang nu diuk di juru. Antuk nama rengsen nembang munggaran pada mental lagu jeung pada mere duit. Nyai Juragan Hendrik mah nepi ka merena oge saperak. Gede saperak dina zaman harita. Juragan Anom Anton ngaharewos ka Mandor. Make bahasa Walanda. Da Anom Anton teh urang Walanda. Nu keur mancen tugas di dinya. Boga salaki atawa henteu cenah. Dibejakeun masih parawan teh manegeus kutap ketap bae. Majah teh rek dijieun nyai ku juragan kitu. Orokaya Cep Tatang mitra barang nenjo jelema-jelema rindatna pada barogoheun. Komo nenjo juragan-juragan pada ting hararewos mah pohara ngarasa kaduhungna nyempat dikaharepkeun teh mangkani pageto rek ditinggalkeun. Mitra kaum dangu singket cerita teuing sabarah lagu nu dihaleuangkeun dina beres nariungan pukul 12 balikna nyempat nepi ka dianterkeun ku Cep Tatang sorangan. Nimbongan dukulan tempong sapasi dieuyeban ku bintang anu Isukna Cep Tatang geus ngehekok deui bae di imah nyempat. Mang Kasim bapana nyempat geus indit ka pagaweanana. Nya di Mandor besar bapana Cep Tatang teh. Indungna geus indit ka pabrik. Jadi kuli milih henteh. Tetangga imah kenca jeung katuhunana kosong. Taya budak-budak acan. Wengi teh anom saat eta teh tuyahan. Enak kumaha kitu? Maneh teras melong bae ka abdi. Ceuk nyempat. Sanggeus Cep Tatang ngagoleah dina lahunanana.
Meniku resep ngagoleh di launannya mitra aja. Namun manggang matara gitu tetara. Si bau hangseur mitra. Ya. Dagar. Anton eta teh. Naksir meureun kaempat. Alim teuing. Kristen atuh. Nah, ari Kristen. Mohon da Walanda mah Kristen. Ari Kang Tatang kumaha? Nyempat ngajawab nangan kudilak jeung imut. Kumaha ari Kang Tatang? Ih. Cek Cep Tatang bade nyiwit. Ada. Ih. Cep Tatang mah. Enjing bade uwi ka dayeuh. Wala emut ka abdi atunya. Tos aya di dayeuh mah atunya. Kang Tatang mah moal ka dayeuh deui. Rek di dieu bae jeung 4. Bohong. Hehehe. Yeuh, pan Kang Tatang teh keur sakola. Sataun deui ge kurang. Wahena 4 ditinggalkeun, tenang we. Datang tungke oge dilongokan ka dieu. Atuh abdi ngiring bae sareng Kang Cecep di dayeuh. Tukang-tukangnya seuhan atuh ari sabulan sakali mah. Pan keur sakola. Sabar. Wayahna. Sataun teu lila. Kaluar ti sakola tangtu akang jeneng. Rek dijadikeun employ cara anom Anton, cara anom Leon. Tah, dina waktu eta mah moal sadeui nu ngurus rumah tangga teh. Kajaba ti 4. Mami sareng papi Kang Cecep moal oge ngawidian ka Kang Cecep kagungan geureuh ka abdi atuh. Sasat abdi mah kuli metik anak bujang kontrak. Milih pi pemajikaneun mah lain urusan kolot. Ulah salempang 4. Ayeuna 4 nu akang. Akang teh bogoh ka 4 teh. Bogoh ka 4 lain saulineun. Serius. Nya. Aduh, tong bari nyiwit we atuh. Mitra kaum dangu. Nyempat teu ngajawab mitra. Kalah kerembas Cipanon. Kunaon? Nyerinya. Ada laun. Sanes. Malas kana ras diri. Dibanding jeung kaayaan Kang Cecep. Estu lain campaka kuduna, lain kupuna, lain bantesna. 4 kudu jadi geureuhna anom Cep Tatang mah. Komo lamun geus diangkat employ. Tong nangis atuh bager. Enya. Mitra nyempat teu ngomongan naon deui. Kalah terus hing we ceurik mitra. Ngalas rasa kana dirina dibanding jeung kaayaan Cep Tatang. Estu lain campaka kuduna, lain kupuna, lain pantesna. 4 kudu jadi geureuhna anom Tatang mah. Komo lamun geus diangkat employ di salah sahiji kontrakan. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang
gesan alaun paranti cokot bawaun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.